Semoga pokoknya mah kamu teh goreng pisan. Tulang keher sih kakoloten nipu. Mantap sih ya. Masuk. Iya si bos dicium. Sang tempo tah cium. Tak mau wadah kakak salingkuh. Ayo. Alah, ampun mas. Haredang panas. Yang dari Jakarta tadi jam berapa? Dari jam 9, A. Oh, kalau nyampe ke sini jam berapa? Jam 2. Jam 2. Yang pengen dong biar lu pakai bahasa Sunda. Boleh. Coba dong ya. Maneh teh si goreng adat, si pura rombeheun, si balas bogo. Pokoknya mah kamu teh goreng pisan. Itu apa artinya, A? Jadi kamu tuh bagaikan bidadari yang turun dari langit. So sweet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, si Nengna aya? Si Neng mah eueuh. Kemana? Teuing ka mana? Rek naon? Boro abi tos nyewa restoran kanggo makan bersama Pak tadi nama. Nya biasa tuh Pak aya mah. Assalamualaikum. Ka mana aja nya? Adi heula. Punten ya. Bapak mah bi mah heureuy. Si Neng mah aya di kamar. Kumaha jadi ka restoran teh ya? Alah punten Pak, da abi ge sami heureuy ngajak ka restoran teh. Tulang keher kakoloten nipu. Mantap sih ya. Tang, bos, leuheung can aya awewe euy hoyak dieu. Biasana bos geus ngarariwa tah awewe kieu teh. Kamarana nya euy sepi kieu. Teuing aduh baik. Bos euy. Tang. Kayak deui mah sia ulang ngilu ka aing ah. Ngilu nah, bos. Gara-gara mana aing teu menang jodoh. Nah, gara-gara urang bos teu menang jodoh. Oh, soalna sia mah ganteng, aing hideung. Soal ganteng mah teh geus takdir mana bos. Oh, harita mah meureun bos mah ngajuruna keur aliran, urang mah keur lampu, bos. Oh, sia mah. Percuma ayeuna hirup oge. Loba dicari ku kolot mah mending bunuh diri. Kalau bos ke malah mun aya awewe mah keur obos weh. Oh, atuh. Urang nguriling lah, urang nguriling. Ayo. Bukan menang awewe. Kabeneran motor rek nabrakeun maneh. Apa? Ya bos kok awe geulis. Tapi dia mau beli sampeurkeun bos. Cing urang sampeurkeun tak. Ari teh kunaon cicing di tengah jalan? Jika nu bade bunuh diri. Nya cidikan abi teh bade bunuh diri. Gelis-gelis bade bunuh diri. Nya percuma hirup oge terus saya gunana. Hari kitu mah atuh anyukeun dicium sebagai tanda perpisahan. Memang gawe ari hoyong mah. Serius teh? Serius adi we nanya ketang. Sok atuh tetehna peureun. Si bos dicium. Sang tempo tah cium. Cing urang tanyakeun nya. Ari teteh naon sababna bade bunuh diri? Dicarekan we ku kolot Nah, dicarekan naon? Carek ulah jadi awewe sareng ulah danglan wae Hah? Hah? Yang bapak yang tukang bangunannya Nah, A terang. karena ayang
telah membangun cinta di hati AA. Gombal. Tengah gombal. Tadi bisa kepanggil si Cek Edo. Moal ya, moal. Saya doang mah keur ka Pangalengan, ka pasar balanja. Telepon ke sana. Halo? Nuju di mana? Nuju di bumi mah, mah. Nuju naon? Nuju ninggalan foto mama. Nuju naon? Sidikan urang mah keur ningali maneh salingkuh. Sok geura malik ke tukang. Hah? Halus ya. Tah mah wadah kakak salingkuh. Ayo. Haredang, 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 panas, panas, panas. Kumaha kita teh bisa naon tah? Cik turungan urang ber lah. Tulungan naon tah? Minjem duit urang ber lah. Minjem duit sabaraha tah? Sarwakeun we lah. Sarwakeun naon dari maneh? Sarwakeun we lah. Jeung basa maneh nginjem ka urang. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.